buka salah kita tekawas batu mengusap dia ngadu salah kawas batu usap boga titir dengan heureunana gunana yang digawe dina koran kita tempo kali di soe ini aduh aya kuraos ngan sakoran we aya pabuang atuh kawas batur kumaha yo gawe atuh ngarti tempo di dapur bumbu geus beak tinggal karungna keler darangkung daya eusian minyak karabis pan keur neangan gawe sugan aya dina koran neangan gawe mah dina koran tuh di luar akang aya na keluar rek neangan gawe ah kumaha pemajikan teh minta gawe geus kumaha hese nanti gawe teh kali saya teh sopan lurus tonyong kampung dari kota nagihan sarape kieu motor miledug kieu aduh kabeh deh alasan nanti semoga secara keur ngarinyeumna langsung hareueuh wae hari dari tagihan da butuh urang gitu hari di tagihan medana meniki ya Allah ngalamun wae kasurupan kemana kemana tadinya ari maneh ya wah juri ngeureuwas ka urang teh da tadi teh mana cuk urang ditinggalin teu kajauhan jeung ngalamun jiga nu loba duit loba pikiran aya naon atuh nu bener namanya teh ngapa majikan salingkuh lain ngalamun wae lain orang ya bingung orang teh butuh duit di imah beas geus eueuh minyak geus beak listip keur pamajikan geus beak mata urang teh sok sieun bener-bener saringkuh eta pamajikan lah gampang ari kitu mah wan didinya erek moal urang yang solusina erek moal didinya naon atuh sing sok lah sugan kieu aya nama maneh nginjem duit ka Bang Emo. Urang wawuh jeung jelemana, arek mah kela atuh. Lamun urang nginjem duit, kumaha mayarna urang teh? Gampang eta mah, nu penting neangan duit heula jang meuli lipstik lipen apa mah lipen jang pemajikan maneh kan ulah salingkuh. Heuh lah atuh aya kitu mah. motor miledug kieu sabar kayak diganti ku mobil mana istirahat Akiwan isukan mana ka dieu deui pangidi jeung urang di dieu sakalian urang bawa jelemana anu nyimpen duit Bang Mokteang sip lah gitu mah berarti dirinya tungguan di dia urang ke isukan bawa jelemana ka dieu siap bos dijual miliar Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam kerabat. Waduh bos kalau resah emang bos mana gering bos dulu ya ya kan jadwal jam sarapan 10 jadi kelihatan berangkat ayo mana bosnya berangkat sanes bos aya peryogi bos tadi itu bos oh iya saya ya aya nu bade namut artos bos jasa teh aya na bos artos biasa nah aya teh di antosan bos kudu bade namutna teh
Abi ayeuna sengaja ka dieu menawi bos aya karasan aya. Ya tuh urang dilakeun aja ayeuna hayu lah. Ayo tuh mangga Mumpung karasan ya. pisan kitu mah. Mumpung ke saya ada jadwal jauh. Mohon. Oh, oke lah. Tapi cair-cair tuh sok. Awis bis. Kosong. Hilang dulu kan. Anu kosong pasti ka haus pun abi haus. Seueur tamu biasa. Hah? Pas di anggapan nih bos. Rusuh. Mau rusuh. Iya siap lah. Tapi enak ke atas ya. Masuk atos. Oh no. Oh. Siap lah. Cincin sama bos dah. Iya, biasa ya. Abi kan hijau tuh bos. Oh, Yuk, mangga tuh bos. jauh-jauh ting, tadi teh. Sakit di kenuan manehna di. Oh, di leuweung dari mananya di leuweung? Oh. Biasa orang. Nam. Tah, ieu bos. Oh. Jelema pinjem duit. Oh iya. Sama? Alhamdulillah Pak. Mangga cari Pak. Oh, mangga. Aduh. Bos. Ini badu. Ini duit. Nah, bos. Oh bener. Gagah kieu. Kumaha jenengan Perjogi Arto sawieu teh Pak. Siap. Perluna sabaraha? 500.000 ya Pak. 500 apa mah leutik ting 500 kumaha mun ditaekeun 1 juta kumaha mun 1 juta atau 2 juta Wah, sabu. Mere ada 2 juta, 1 juta, 500 saeutik. Sok bisi engke perlu deui teu kudu bolak-balik deui mah maneh we eta pikiran heula. 500 sih lah. Geus sok mana ngomong ayeuna mah. 500 ya Pak. 500 boleh 500 anak ieu bayarna siap teu yang bayar nangke Insya Allah siap Pak. Ulah rese mayarna. Jadi mun nginjem deui babari. Di bos mah gampang soal kieu mah. pokona mah dalam jangka 2 minggu duit geus kembali deui siap Siap Pak, siap. bila mana saumpama telat bayar nyawayah nangke anu di imah beak siap teu Siap Pak, mangga. Siap Pak. Oke hari gitu mana tidak jadi masalah terus mah bro yuk mawa 1 miliar di jero teh 1, 2, 3, 4, 5 setengah bisi leungit 5 tah ieu duit gade mah HP 2 minggu kudu geus kembali deui setor oke nah kade samkeun tanya sok nah sok hitung deui Bang ada lagi dek gitu biasanya kalau duit mah biasa orang dek gitu. Pas gitu. Ada deh. Nah, kade 2 minggu. Mohon mangga. Nah, berhubung mesti kena loba nu nyari jeung kaget itu. Biar kali itu lainnya. Mangga. Tawan geus meunang ieu duit mana ieu. Mane kade sing bener mayarna kudu sieun atuh tinggal di leungeuna batu alina ungku urang mah teu tanggung jawab mana teu bener. Urang geus baliknya. Lain ai buru jang urang mana? Lah engke teh mah gampang lah. Kewe. Aing mah. Urang balik heulanya. Heueuh juga lah aing sugan teh diburuhan aing baru ditulungan. Aing Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, akang menang duit nih, yo. Hah? Menang duit di mana, Kang? Ayah, orang menang dia usaha lah. Jik balanya ya. Jik itu balanya jik. Asik, menang duit. Balanya yang namanya meuli lipstik, meuli pupul, meuli naon we. Wah, Kang Wawan ujung ngopinya ya. Mohon Pak, ngopi Pak. Damang. Alhamdulillah Pak saya Pak. Mau cari Pak? Mangga. Kopi Pak. Oh, mangga sok mangga. Ana mah langsung kana intina we. Mohon. Perkawis pinjaman teh anu minggon kapengker. Aduh Pak,
Punten abdi teh nya sanes teh hoyong maya abdi tiba-tiba. Acan aya. Can aya kumaha panitia geus 2 minggu, malah mah dileuwihan 2 poe teh kumaha. Justru eta Pak, telat bapak hadieuna. Janten artosna tos teu aya. Ah, alasan teh mah, Wan. Kade Wan. Lamun sampai 3 poe saya kade deui, teu mayar keneh wae, ngeles keneh wae. Wayana barang-barang anu di imah ku saya dijabal. Oh no. Mohon Pak. Kade-kadenya. Memang. Sampeun eta. Mangga Pak. Assalamualaikum. Di. Waalaikumsalam. Wan, aya naon ka dieu aya kieu? Dek, urang teh minta tulung deui euy. Ka dieu heula ayeuna masuk ka dieu heula, ayeuna reuwas ka dieu Lain cicing tenang, ulah mending ngos-ngosan gitu mana teh mending napas gitu. Alen ek nginjem deui duit mana teh. Lain Dek, urang teh euy, lain butuh duit nu kamari ge can kabayar. Isukan Bang Emok erek datang deui ka imah urang. Tenang Wan, ulah sieun. Urang neangan jalan keluar deui. Mun teu kabayar, pasti kapanggih ku pamajikan urang. Pamajikan urang bakal ngamek deui ka urang. Neangan jalan keluar deui. Mana? Bener gitu lah. Geus ayeuna mah jeung mana ulah sieun, jeung geura balik ke sesuai jeung tadi kurang diobrolkeun. Isukan panggil di urang, heuh Jung. Ini tuh. Urang balik heula. Heeh Jung, Jung. Wan. Datang deui nu laki. Wan. Mana juga sarepi euy teh. Dia pangahan dia ngahindar eta ya. Wan, buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Hah, ulah pura-pura gering. Geus biasa ngadapi nu kararieu mah. Jadi kumaha teh kumaha? Masalah hutang teh kumaha? Raos Bang, abis teu raos Bang. Aduh, Wah, jadi ngadirueu kieu. Aduh. Ya. Langsung ngadiruah, ya. saya ingat kasih wawannya. Bawa enak ini masih wawan. Belum. Ayeuna bos ieu, kunaon si Wawan? Kada tiba-tiba kieu. Apa? Cino. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tos teu aya bos, ha? Kumaha atuh nya? Satereh kieu itu umurna. Duh, kang berjantung juga nang bos ditagih hutang ieu buat teu boga duit meureun jang mayar. Bos, ulah ka kemana-mana tuh. Saya kena yang help majikanana, ibu sasanya. Siap. Enak kan jadi Wawan cik. Ningali pemajikan henteu. asa di warung tadi teh kebalanya. Cuma atuh pangneangkeun. Ya atunya mana cicing lah di dieu. Urang nang leup pamajikanana. Nya atuh jing urang ek di dieu. Kamawan naon? Kawan tadi tekan mengakan barang-barang di akang teh. Ambil tahanin jantan ke anak kang. Wah, geus eueuh nu nagih-nagih euy, aman. Udah kah? Aman udah. Curi. Bawa ngebobodo ka urang kan. Aya naon ibu-ibu aya naon? Kau jadi juri. Hah? Jadi jurik? Ya, jadi juri. Wah, tambah ngebobodo medas kudu Kang. Tuh, wah, cek urang ge naon. Kare tepokkeun hajar. Ari mawat mah punah. Iya, beureun ieu gara-gara buruk. Apalagi nu mawat mah hutang oge. Mawat mah Pura-pura papaehan. Hah, iya